ayeuna urang ngevlogan cara batur. Vlog-vlogan cara batur. Ayeuna urang ngalangkol. Di kampung urang jadi petani. Jadi petani sayurnya. Tong pokoknya subscribe channel urang ayeuna. Dia video pertama urang. Pokoknya tuturkan lah. Ayeuna urang geus nepi. Tanu gelo hungkul tah nu ngaranna teh tuh. Oi. Ngaran naon euy? Ngalangkolnya. Ngerokok wae. Panen atuh euy. Lumayan mengkung mahal ayeuna mah. Urang rek ngalangkolan terus geus teu boga duit pisan. Nu sangkolna yeuh. Nu ating meureun. Ieu teh jelema ieu ye nu Kalau teh ieu teh geus kolot ngan diantep heula sugan we mahal ngan. Nya aing geus waktuna di alam nya di ala we nya guys nya. nyaho atuh. Nah, jadi eta di lemur urang engkol nyata di pelakna teh umurna teh 3 bulan. Sing laan ududna lah ngewa. Iya ting duit ting. Sama mun beli udud gitu. Nah, ada mawan boga na udud. Jadi ngesikeun tadi kieukeun tah. Adi atuh, dewek mah ngan saukur kuli ieu teh, ta eta nu bogana mah nu video. Mantap guys. Wow. Jadi engkol teh nu dijieun bala-bala nu sok dilahar ku maraneh. Tah ieu diaran teh kieu ditilas umurna 3 bulan, pokoknya sekitar 100 poe lah. Jadi maraneh mah anu meuli bala-balanya karingeunahna lah pokoknya mah melakna mah hese guys. Kuatin mau beratnya. Nah di karut kia ngalah teu moncor. Meter agragan pan kena kana mobil. Kamun tadi kieu mah murado pasti geunaheunna teh pemulung. Kan di perulungan mantap heula tuh gitu. Keren. Dia jadi seberapa kilo mang? Iya 70 kilo. 70 kilo. Nukang heula nukang. Nukang kumaha? Nukang. Aduh, Jangan ayo. Goblok. Aduh dongkrak ku. PSKC itu PSKC ngan ada ngajago hungkul. Heeh, da aing teh hareup mana di dieu teh sebenarnya mah. Teuing ah. Jadi kita vlog urang tadi ngalangkol saeutik tani-tanian lah disebut nama. Ayeuna kumaha di lemur maraneh sok tulis di komentar. Pokoknya subscribe. Salam Sunda, Sampurasun.